Bismillahirrahmanirrahim. Aladi la yubtiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrodin. Ari anu teu ngabatalkeun alias teu ngabatalkeun puasa tina perkara anu nepi alias asup. Eta perkara teh kana beuteung aya sabaraha rupa? Sab'atu afrodin ada 7 rupa. Aya sabiji 7 rupa. Kahiji naon? Ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrohin. Nu kahiji terus anu kadua jeung anu katilu. Hiji dua tilu nya. Hiji dua tilu. Naon? Nyaeta ma yasilu ilal jawfi binisyanin. Anu nepi kana eta beuteung teh sabab poho. Poho ieu urang keur puasa nya ngadon dahar ngadon nginum nya eta mah nisyan poho. Nah, teu batal puasana ari poho mah. Au jahlin atawa teu nyaho ye sugan teh ngarokot teh teu batal. Atawa ye sugan teh ngopi teh teu batal. Aya sugan teh nginum teh teu batal. Teu nyaho tah asalna mah tah lamun teu nyaho mah teu batal nya. Bodoh nya teu nyaho. Au ikrohin atawa pamaksa batur nya kapaksa ku batur gitunya dipaksa sina buka nya. Ta eta termasuk salah sejenna la yubtiru mimma yasuilal jawab nya. Jadi henteu karep manehanana mah lamun teu dipaksa mah gitunya. Bahkan geus dipaksa oge teu ngarasa manehanana kitu hayang ngabatalkeun kana puasa. Nah, diancam misalkeun tah teh mah kitu nya. Gitu. Terus anu ka sabriji? Anu kaopat wabiryani roikin jeung ku sabab berjalana ciduh mimma tina perkara baina asnanihi anu aya eta antara huntu-huntuna wa qad ajaza halna teman-teman apes manehanana an majjihi tina ngautahkeunana nya tina ngutahkeunana li udrihi karena uzurna manehanana gitu tah. Nu kaopat manon berjalana ciduhnya. Jadi berjalana ciduh eta teu mantap ngabatalkeun kana puasa. Terus anu kalima wal khamisu ari anu kalimana ma wasala ilal jaufi wa kana gubaru tarik nya. Ma wasala ilal jaufi wa kana gubarotorikin wa ma jeung perkara anu nepi ieu perkara teh ilal jaufi kana beuteung wa kana gubarotorikin eta perkara teh nyata gubar torik teh naon ke kebul jalan aya nu asup misalkan mah kitu nya ngebul sakana di non ngaranna teh di tropis nu panas mah sepertinya daerah-daerah panas pan sok ngarebul gitu tah. Anu teu ngabatalkeun puasa dina perkara anu nepi asup kana beuteung eta 7 pirang-pirang perkara. Hiji dua tilu anu nepi ieu perkara kana beuteung teh eta kusabab poho atawa teu nyaho atawa pamaksa batur. Kusabab opat tilu kusabab berjalannya ciduh tina perkara anu aya antara huntu-huntuna halna sebenarna apes manehna tina mutahkeunana karana udur manehna. Terus nu kalima iya langsung kalima. Heeh kalima gubarotorik wa ma wasala ilaihi wa kana gurbala dakik non gubar torik wa ma wasala ilal jawfi wa kana gubarotorik
Kubatorik aya perkara anu nepi eta perkara teh kana beuteung jeung eta perkara teh eta disebut kana naon kekebul kebul gubaratorik teh naon kekebul jalan. Terus ayeuna anu ka 6 jeung ka 7 tingkat 7 wa ma wasala ilaihi wa kana gorbalata dakikin au dubaban to iron au nahuhu takana beuteung perkara anu nepi kana beuteung jeung ayana eta perkara teh sebenarnya naon kekebul tipung atawa laleur anu hiber atawa sabangsana tah sakitu. Wallahu alam. Paham? sabang Paham? paham